Rama Sunda Nugarering naskah karya Dipa Galuh Purba. Isah tukang warung berehan tapi hitungan petugas nu taat aturan ka pamarentah. Si omah teu waleh nyaah kasalakina sargim pika sebeleun iren pika ngewaeun nugarering Ibro dokter gelo cita-cita teka taikalan Cuu rejem cetata unggah poe loba nyarita suminta rejem ceijah cepopon adi ceisah nugarering naskah karya Dipa Galuh Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha panonton daramang sata acana aya nu apal teu saha ai kuring teh? Teu arapalnya tepangkeun kuring teh reng-rengan ti kelompok hiji kelas 5A rek magelarkeun hiji drama judulna Nugarering karya Dipa Galuh Purba. Kan caritakeun di hiji warung pipi rumah sakit dipasang plang kalayan ngajeblag anu unina teh warung sangu jeung sajabana. Cek Isah jeung Cek Popon kercakah cikih ngaladangan. Di dinya teh aya sababaraha urang nu keur ngopi jeung barang dahar. Di antarana wae aya Neng Tata, Neng Uku, Omah jeung Sarkim. Telila ti eta aya kadenge suara piriwit jeung leuting jorowok. Penasaran pan panonton kumaha jalan caritana? Daripada dilila-lila bisa jadi mamala, dilami-lami bisa jadi pamali. Hayu urang tonton wae sasarengan. Wilujeng nyakseni. Gancang beresan. Kade eta duit dina laci rawatan heula. Gancang. Hei, eling maneh teh piraku rek digubuk kabeh? Ari aing rek nyatu naon atuh isukan? Naon maneh? Dek alamat ka parat. Lain kalah ngadi bau kitu. Buru bantuan angkat meja bisa kabur data. Ya heula atuh ceuk ya heula. Ieu kagok kalau ka diberesan. Dua uang beli kira ge. Jeuk. Ih. Itu gerak kesopan pisan akan tingali jelma kerdahar nanya di beresan je ya kuring gerek mayar atuh ya Allah sabaraha sih lain kesopan ibu itu aya satpol pp nah mari tengah kos pisan atuhnya nya da emang tengah arti kuring mah naon kitu lamun aya satpol pp biasa jalma gering tengah arti satpol aja ya baca nu geuring mah salaki kuring deuleu kuring mah jalma cager kieu nah akang teh kabina-bina teuing ngarek kana kuring jalma geuling Sing. Segong pisan sia teh nya. Usabara kali diomongan, ulah dagang dieu, dagang deui. aduh sing halapas pak sampai minggu kamari atuh teh modal piraku ayeuna bade diambil deui Bongan saha pada dong, bagus aya aturanana, temenan dagang di dieu, ngerti? upami abi teh incalan pada di mana bisa keluar di dan kawan ada Ya teuing, pikiran we sorangan. Kula warga urang ge ibu, nah kudu mikiran kula warga mana? aduh tos selfanya kan tadi sami-sami ribu untuk suatu punya gambarnya Rek nyogok sia lain. Ye, urang duaan mah tut kana aturan. Lamun cek aturan A, ya kudu A. Lamun cek aturan B, nya kudu B. Lamun cek aturan C, nya kudu C.
kudu ABC. Naon bedana? ABC, BCA, CBA kan sarua leuwih tilu aksara. Aya A, B, jeung C. Ya, jelaskeun nya. Sok. Nu ngaranna aturan mah tetep saklek, teu bisa diloba-loba, teu bisa digonta-ganti. Nanti Nya ngarti. Sok atuh gerakeun deui itu meja ka dieu. Kuring teh keunah guapan salaki. Ceuk aturan dokter, salaki kuring teh kudu dahar heula jam sakieu. Sanggeus dahar, tuluy kudu nginum obat ieu tingali obatna ge mun loba. Ieu aturan teh bisa dipempang deui. Sangka naon? Sangkan salaki kuring teh kageut. Ya, manajemen rumah sakit ge kemijinan aya dagang di dieu. Tapi ya dengekeun. Dokter teh nitah dahar obatna jam sakieu. Sanggeus dahar heula sababaraha kuat. Lamun anjeun ieu anjeun maksad kudu ngangkut itu meja. Hartina anjeun teh rek ngadukeun aturan rumah sakit jeung aturan dokter. Arti loba nyarita pisan anjeun teh na. Mana kudu apa? Dina aturanna geus kubu. Ulah aya nu jualan di dieu. Lamun aya nu pedegong jualan di dieu, artina kudu digusur. dengekeun. Urang mah dahar lain dagang. Salaki kuring oge dahar lain dagang. Pancet anjeun oge nu teu beunang teh dagang di dieu, lain dahar di dieu. Hartina anjeun teu bisa ngagangguan keur dahar. Ngarti? Ya, kayak dagang jeung dahar teh aya kuat pakayuna. Lamun aya dagang, pasti aya dagang nu meuli. Ngarti? Kieu we atuh. Kumaha lamun kuring teh lain meuli? Bisa anjeun teh kumaha? Heeh, kumaha lamun anu keur dahar di dieu teh nya lain meuli. Nah eta asup keneh kana kagiatan dagang. Ibaratna kieu we. Lamun anjeun minta dahar pamitoha. Nah nya mitoha anjeun teh ngadagangkeun sangu. Aduh. Tah, atuh aya kitu mah Pak, entos teh nya di ngawitan ayeuna mah heuji moal calon Pak. Heuji mah bade kasihan we kakuangan secara gratis. Hawas ieu bapaknya, ieu teh seueur pisan pasien anu sok taruang di dieu. Kumaha mun misalkan penyawatna karuda deui atawa salakri? Nanaon maneh teh Isa sugan kabawa geuring maneh teh. Geus sampe pengen teh dirampas, tapi Tah, ka Bandungan pan ku aranjeun si Ece teh lain dagang, tapi rek merek anu keur lapar. Sok, berarti eta mah geus eueuh deui kagiatan dagang. Nah heuleuy leuncian teh kuring mah keur ngajalakeun tugas nyaho. Nah tugas anjeun teh naon? Ngatipkeun dagang. Nah nya anu dahar kudu ditatipkeun oge. Maneh awewe wawanian jadi provokator. Naon? Provokator. Hati-hati sia ngomong teh nya. Ayeuna keneh kuring rek telepon pengacara kan. Lawakan teh sekadar. Naon? Lamun lain nuduh naon maksudna? Hati-hati sia ngomong teh. Kuring teh anggota. Anggota sia bro. Mabare. Heula, kurang tempo heula atuh anggotana. Bisa apa-apaan. Alah, kudu gituan lah. Ulah nyari penyakitkeun. Geus wae emang ulah nikah. Jadi Ece teh lantasan sekarang. ih sumpun atuh Bapak, heuji mah di mah masihan tuang kalalapan, masihan cai kalhanaan. Atuh bios, ieu lamun lain dagang mah da tugas ulah duaan mah ngatipkeun dagang. Upami si boga keadaan kitu bae bade merek sami keur lalapan, merek cai ke halus mah mangga we sih. Semoga keadaan itu bisa digantian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nuhun Bapak. Iya.
Uap-uap tuh inyakannya. Sahuap we. Sahuap setengah we. Cuk, kemana sama cuk? Cuk, bala-bala lima, dia tujuh, cireng salapan, sabar halun. His, nanya sabar halun, dan cuma dagang sama mere. Jadi itu lumayan cuk. Atuh, tekudu, kenapa mere kita mayan? Yang bener tuh ikhlas cuk. Ikhlas pisan, neng. Tapi kieu, seumpama ucu mentang 17.000 nya, atuh pasihan we kanggo biaya sekolah budak kecil. Yang siap pulangan 10.000 ikhlas ya, rancang pulangan. Ayo nama warung Cek Isah teh geus ganti ngaran. Plang tulisanna diganti jadi lain warung sangu jeung sajabana. Cek Isah jeung Cek Popon keur pakepuk ngaladangan. Di dinya teh aya Neng Tata, Neng Ugu jeung sababa urang sejena nu keur ngopi jeung barang dahar di warung. Nomor antrian sabaraha? 170. Padahal datang teh pas subuh. Angger we kabagian nomor ratusan. Sarua kuring oge datang ti Wan Cijanari kabagianana nomor 70. Nya gratis ku gratisna. Wegah ngantrina matak cangkel tuur. Kurang-kurangna mah matak aral. Lah gratisna nahaon? Kapan unggal bulan ge anggar kudu mayar, rek gering rek henteu anggar mayar mah teu meunang telat. Ke ari nu gering saha? Lanceuk. Lain tatangga kuring mah ngan ukur nganter, lumayan buruhna rada muneuh. Atuh rada nikel muruh nganter teh. Nya ti mana we rejeki mah mata kuring mah sok ngadua teh sing loba tatangga nu gering jadina loba nu minta anter ka kuring. His ulah ngadungakeun kagorengan pamali. Lah sigana mah rumah sakit oge ngaharepkeunna teh sing loba jalma nu gering lamun sakabeh jalma cager mah rumah sakit teh bakal balangkar. Ih ulah paradu ari nyarita teh. Ke ari maneh nganter saha? Asa sorangan ti tadi. Ieu poe ayeuna mah ngan rek nyokot obat hungkul. Kapan obat oge teu bisa disakaliguskeun kudu didua kalikeun. Lamun disakaliguskeun mah da moal matak ngabangkarkeun apotek. Geus kudu kitu aturanana, daek teh daek eta mah. Tapi da kuring mah kabantu ku BPJS teh najan enya raya aturanana. Hayu dah tadi teh geus nomor 40. Cai jeung gorengan teh sabaraha heun? Ih, atuh neng ieu mah lain ngadagangkeun, tapi bantuan we nya jang biaya sakola budak kecil. Nya sabaraha kuring kudu ngabantuanana? Nyandak cireng teu? Henteu. 7.000 we neng. Ieu ceu. Ikhlas neng. Nanteng geus ceu rujit. Hih. Padahalnya katingali pisan dieu teh. Mawa cireng nepikeun ka 3na. Nya uing ge ningali tadi si itu ngadahar cireng 3. Tuh pan ngarugikeun pisan eta teh. Manggeus jempe, kudu loba ngamaklum dagang dekat rumah sakit mah loba jalma gering, insomnia meureun ngaranna teh nya. Ih, amnesia atuh meureun. Da barina oge, ieu mah lain dagang, pan mere kalayan haratis. Geus atuh ceuk, lamun barang bere mah kudu ikhlas, meuni oel ku cireng 3 siki ge. Yeuh, neng ikhlas mah ikhlas. Ngan cireng teh pan kudu jeung acina, acan minyak gorengna, acan gasna, tanagana. Kan cireng eta teh. Kuduna mah sing taliti harita teh. Jadi we kieu balukarna hanas we mayar unggal bulan, ari segrek dipake teu bisa diandelkeun. Teu balik pisan nguruskeun BPJS teh. Har, da kuring mah henteu salah. Di ditu nu salah nulis. Ari Sugan teh moal ngabalukarkeun kana naon? Moal ngabalukarkeun kumaha? Buktina ayeuna teu bisa dipake ya BPJS. Kuduna harita keneh dibenerkeun. Ah, teuing atuh kuring mah lieur. Wirojeng siang Bapak sareng Ibu. Mana we aya masalah naon? Tiasa dibantos ku sim kuring. Tepangkeun, sim kuring Dokter Ibrahim Motah. Iya Pak Dokter, numawi ieu BPJS teh tiasa dianggo. Kunaon coba ninggal? Ye, BPJS teh kanggo kesehatan sakumaha masyarakat Indonesia. Teu kedah aya nu bermasalah, sumangga sebatkeun masalahna. Nya masalahna teh salah nyerat nami
Ari dina KTP mah namina ijah. Ari dina BPJS mah namina ijah. Benten Z sareng Z pera oge. Si Akang sugan teh masalah naon. Ya tantu benten atuh Z sareng Z benten. Anu sami mah A sareng A atanapi B sareng B nya eta tantu sami. Nya janten abdi kedah kumaha Pak? Ieu hawa tos pun bojo tos sakieu ripuhna. Tong hariwang. Tadi orang parios ke sim kuring. Tadi ibu orang di warung. Gini ngering warung itu mah. Kali dia ibu. Sok ngangkat calik bu. Orang parios lah ke sim kuring dia. Kalanya orang bakal pari rimbon dia. Coba ninggal. Harosna naon bu? Kunaonnya? Iya, Bu tong hariwang. Panyawat ibu teh teu abot-abot teuing. Jadi tong hariwang. Ari Pak Dokter, manya sakieu ripuhna teu disebat abot-abot acan. Aduh si bapak ieu. Dokter anu soleh mah moal nyebatkeun panyawat di payunan pasien. Jadi kumaha Pak? Mangga kapal dia urang sebatkeun ya. Tah, kieu Pak. Saatos di parios teh nya bapak istri bapak teh katawis nama terus iya ku abi di tensi 380 tensi anana teh gula darahna 811 gitu tah asam uratna oge 35 tah kitu oge kolesterol high terang high nah eta Pak ieu ka henteu kadeteksi ku alat nu ku simkuring di piboga Pak tah tiap kemungkinannya jigana ieu penyawat istri bapak teh glukoma atau nabi batuan pedung gitu tah tapi teu kada hariwang sih musim kuring ayeuna bade dipanggieunkeun nya kanggo landongna tah dinu landong ieu teh sakali ngaemam ieu landong insyaallah ical sadaya Pak ieu resepna pami aya naon-naon mah tiasa WA we nya WA we ka saya atanapi di BBM lah nya atur nuhun Pak Dokter. iya sami-sami Bapak atur nuhun Ibu oge Ibu mangga abi kedah rusuhnya ieu sieun di landongan ku abi atur nuhun sadayana atur nuhun ih deuh teuing eta sigana mah cita-citana teh jadi dokter mengenepikeun kalang langling kitu Har, ari nu tadi teh jelema cager. Ai bapak manawi teh bapak uninga Teu nyaho jadol teh hanas we di Bandungan paingan we ieu tulisanna ka harti. Da biasana mah dokternya anu tara ka harti. nya naon kitu seratana Pak Tinggal Baygon. Bener we sagala penyakit teh leungit kaasup jeung jelemana. Dasar nu gering. Nya cita-cita nama mulia ngan karunya teu kataekan teu kabedag meureun biayana. Kapan sakola kedokteran mah lain bantrak-bantrak kayan jalma pantaran urang. Padahal mah lamun pemerintah serius rek nyehatkeun masyarakat teh cik atuh sakola kedokteran teh gratiskeun. Sugan riap dokter mah moal harareset teuing. His, lamun jumlah dokter leuwih loba mah meureun kalah ka dokter nu gering kudu sagala rupa ge kudu saimbang. Heeh, saimbang bener. Hayu ijah urang genting ngaran. Bade ka mana? Bapak moal tuang heula? Moal teu boga duit urang mah. Ih, bapak kehela tuh. Ieu mah mangga segeranya ka dieu, ieu mah haratis. Bapak yang sok mangga. Leres pisan haratis. Bener ieu teh. Mohon nani. Nya nyuhunkeun we kanggo biaya budak euceuk. Ari kitu mah kene-kene kehead. Hayu ijah. Tolongna. Kadeknya wayah nakang kudu sing kuat kudu maksakeun oge lamun hayang cager mah keun we da nu ngaranna gering mah sasaha oge bakal ngalaman Mending pondok umur we ari kieu mah akan kalah kah nyapekeun batur. Nauzubillah min dalik. Sakabeh manusia oge bakal ari ngalaman maot makan. Tapi teu kudu nyarita kitu. Jaba kuring teh lain batur. Kuring teh kapan pamajikan akang. Naha meuni nyebut ngaripuhkeun batur sagala. Capek akang mah omah
Ayo we bulan balik ke rumah sakit. Rek iraha cagerna tuh. Ulah sok ngarasula Kang. Da sagala rupa oge aya hikmahna. Keun we da kuring mah moal leh nganter satungtung akan tacan cager. Bagea Bu anggota, bade tuang sareng naon? Eta weh ceuk sangu saparapat sareng goreng lauk kue hiji. Nuhun mangga antasan sakedap. Lauk mah protein, tapi minyakna kolesterol apaan? Lah, keun bae saeutik mah moal kunaon. Mangga Bu. Tur nuhun ceuk. Cuk, samu jeung acang kelak sakalian sabaraha sing loba asal lapar pisan ieu teh. Siap. Dina adegan katilu, Ci Isah jeung Cepopon keur pakepuk laladang. Neng Uu, Neng Tatah jeung sabaraha urang keur ngaropi bari barang dahar. Aya sora piriwit jeung jalma paciweuh. Aya oge sora ting jorowok. Heula atuh ulah sok ngaririweuh kitu, ngagampangkeun pisan. Baru dong pisan, bisa kerjaan barangkali, dititipkan barangkali, hayu we dagang deui. Manehna baca parah. Tenangnya. Sok weh ngajeng deui tuangna. Sok ngajeng deui. Tingali seratana oge lain warung sangu. Nah nya orang teh rek diheureukeun wae ku si Isah. Ieu mah kur akalan. Geus hati-hati kowe ngomong teh bisa aya si ibu anggota. Eueuh, tingali eueuh. Mending urang angkat ayeuna we. Biasana Bu anggota teh wayah kieu sok nyuhunkeun tuangna. Omat bapak-bapak, ieu mah lain dagang. Ieu mah mereka daharan secara haratis. Tuh, ngali, bisi keburu datang. Hayu orang balik we. Tuh, data mah tulisan lagi lain warung sangu. Tapi dah penasaran aing mah. Anggota teh kesatuan mana? Asa arogan pisan. Geus teu kudu mikiran gitu. Bisi keburu datang, cek urang ge. Hayu urang balik. Aman. Nuhun Bu anggota. Asa geus heubeulnya teu ningali Bu anggota dahar di dieu, dahar di kantin jero kitu. Nya, di rumah sakit Gatara katingali, geus cager meureun salakina. Oh, nya muga we geus cager sabihari deui. Adegan anu kaopat, Ci Isah jeung Cepopon cakacikih ngaladangan. Neng Uu, Neng Tatah jeung sabaraha urang keur ngaropi bari barang dahar. Kadenge sora piriwit jeung jalma nu keur pahibut. Woi, udah goy. Tuh, mana teh mani sok kali ngalam. Bukan mali. Bukan itu polisi. Apaan? Ini jalan di sini kabarelang, ini kan. Wani sia salah ki aing, ulah sangat kan aya. Salah gimana tuh yang helm? Ku aing digantian ayeuna keneh, sabaraha panarima. Lain masalah hargana, Cek. Naon atuh? Sok digantian ku aing. Teroke nih, salah ki pemajikan bangsat. Aing lain bangsat, salah ki aing lain bangsat. Marane warani ka aing tinggal salah ki aing. Alah, enggak seroke nih. Ayo bisa adapkan. Nah, ini terjadi. Mantap. Batu lagi. Gancang aku lompat teh omah. Keh heula atuh Kang. Meni asa lungse kieu. Kajaba kimi alam meni asa muter. Alah, gering sakit subaya oge. Buru gancangan, lapar yeuh.
sangu jeung goreng hayam hiji ce tong make lila. Alhamdulillah gini tos damang Bapak. Dupi ibu itu kenaon Dan jangan teu kudu loba katanya. Geus cari cing. Pamajikan urang mah kuat bisa lompong sorangan gege. Siga orang baik tua mah sorangan. Kang Sarkin. Saha Kang? Kang, saha? Nah apa dieu? Aya hal penting nu kada didadekukeun Kang. Hal penting naon? Ayo. Akang. Kang Sarkin. Kang Sarkin. Alasan ayah nama punten ibu abi mah hoyong kumaros ya abi tos nyanak surat parentahna Bade naras naon anjeun? abi pada naros kami kartu anggota ibu teh mana gitu Kartu anggota? Uhun, hari ibu teh di kesatuan mana Naon sih maksud anjeun teh kuring mah teu ngarti. hari ibu teh anggota pan Anggota? Kuring anggota? Anggota Kesatuan Masyarakat Indonesia? hari ibu teh anggota TNI Lain. goblok iya cek aing ge nu kieu mah anggota gadungan Terus kumaha tuh warung? urang angkut we da parantahan oge teu meunang aya nu dagang di dieu Alah kalah Bapak, kek hawatos atuh Bapak ieu warung abdi. Cing beneran Bu, abi mah ngajalankeun tugas. Ih, kumaha atuh? Kang Sarkin. Tega. Alhamdulillahirabbil alamin. Panonton, ieu pintenan drama teh atos rengse anu judulna Nu Garering karya Dipa Galuh Purba. Tah ku kituna wae dina ieu pintenan drama teh aya amanatna. Amanat naon wae cenah? Amanatna teh urang salaku jalma nalika ngalakukeun hiji kagiatan pasti wae aya akibatna. Bo eta anu kagorengan atawa kahadean. Contohna wae tadi nalika si Sarjim teu satia pasti we aya akibatna. Akibatna naon cenah? Nya akibatna menang karma. Tah, aya deui urang ulah sok mempohokeun jalma anu ngabantuan urang nalika meunang kasusah. Tah, meureun panonton mung sakitu pidangan ti kelompok hiji. Hapunten bilih seueur kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.